Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komentar bismillahan terakhir hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para warga sadaya, kita teh Kaping 2 Juli tahun 2022 moprok sareng dintenan gumelarna grup Carpon sareng Kiba. Kaping 2 Juli tahun 2015. Kita nu kami diibaratkeun Jami mah Mata. namanya seragam beureum gitu. Padua. Merah. Oh, cacan naon, cacan pinter ngetang, cacan pinter naon raraban atau nabi maca gitu kan. Sampai 7 tahun. Sedang. Grup Carpon sareng Kiba teh diadegeun tujuan anak kanggo ngajak masyarakat terus anu resep tina bahasa Sunda urang modelan jerat kalima komedina pencama adeg-adeg Carpon. Komedi fiksi mini kan 150 kecap, Carpon aya dibatkeun 2000 kecap, nopol kan biasa puluhan ribu kecap. Ai Carpon mah sautan sakalima gitu kan. Enak dong. Mohon naker gitu. Carpon cerita pondok naker. Wis pondok dilakarkeun. Ieu teh Tinggal seki. lahirnya mah kira langkung tahun 2010-an itu. Itu nalika Simkuring, Kang Igik, Kang Godi Suwarna, Kang Asep, Kang Aris almarhum. Mereka pagerageun di Bandung. Terus banyakan kemarin Kang Aris teh Kang Hikmat di Karawitan. Pandi nanya Carpon mah kawon Kang Godi gitu. Kang Aris, wah tapi kita teman Carpon lahir Carpon Ngawitan Kampung Rambutan. Jantan ponok Carpon teh. Dari kampung, dari kota, aya tangga rambutan. Kampung Ngawitan. Dina mobil aya sepatu sepatu, aya sepatu hansipnya. Nah, 5 tahun sabadana Kusim Kuring diresmikeun janten wana kitu teh di nama hiji grup di Facebook. Aya sabaraha kan anggota Carpon teh? Genep ribuan. Janten aya genep pola. Aya Carpon plesetan, aya Carpon mantra, aya Carpon mim, aya perang Carpon, aya naon Carpon caboka sareng Carpon pekeling. Kita nunggak gitu teh mana benten. Tah sabala Carpon hampir sami ngadeg Kiba. Kita Kiba teh klinik bahasa. Iya tuh suluk teh. Ngubaran pasien nu geuring bahasa Sunda. Apa ieu mah? Kiba mah langgung naon? Langgung ekstrim. Jantan di grup Kiba apa di WA aja, grup WA. Pemelepat titik koma teh di dalam 2000 dukung teh. Kami toka. Tangke dikumpulkeun atuh teh lebaran disubangkeun ka Mitoha. Dua pujan pangadekna, kahiji diajar bahasa Sunda, kadua pokok diajar ke Mitoha. Aiki Bampan keluar lebet lah. Langsung anggota gitu kan. Kan di kota sana ai naon ai grup WA apa. Tanamung kumargi dina Kiba mah kena maher yang bahasa Sunda dipeuseulkeun anu lebet teh di karantina. Kamu tadi grup karantina bahasa di dinya kita anu sampingan lulus. Sarita lulus. Terus 3 bulan masih kan. Ayo terus. Lulus gitu kan. Jadi dia 2 grup teh Carpon sareng Kiba. Alhamdulillah janten ideal nama hoyong giling mageran serang muliakeun bahasa Sunda. Itu bae masa asa nyorangan we kitu urang teh nya di Bangkawe teh gitu kan.
Karena ya organisasi nu sanes kadang-kadang kan dibasarkan anggaran kayak kegiatan anggaran tahun bohongan orang laksanakan kegiatan syukur kegiatan di masyarakat besar Ponsel Kibat utamanya rukun gawe sareng di Parbud Kota Bandung lomba pidato antar lebih sama Kota Bandung rame masyarakat lomba nampinya workshop ngadongeng kadek saya workshop di Bahasa Sunda pelatihan sana khusus sana workshop iya dah kawinan barudak syukur kegiatan-kegiatan teh kursus ngarang carpon kamu siswa SMP terus sareng di Sparbud provinsi aya ke lomba temana teh ngulangkeun bahasa Indung sebagai bahasa daerah atau dibalik ngulangkeun bahasa daerah sebagai bahasa Indung ambilona jauh di Sajak Kota bisa Nabi tahu dia budaya naon lah Pesanggiri aya Pesanggiri eta di Pesanggiri ya teh grup carpon teh menuju ngarama Pesanggiri 3 juta ali tadi anu mah aku kan lomba murah. Lomba pasar. Saya ini ari carpon mah enak hadiah 1 juta. Da mun sautan ngarang oke atuh. Kata sampai sekarang 100 juta ngarang opo. Sautan da tuh. Mau dijumlahkeun. Oh, sakitan tilu lah jika pel kana mau gitu kan. Tah ayeuna mah tos asa teu nyorangan. Carpon gibah margi aya badan bahasa sareng balai bahasa anu katinggal ageun katindeungna sok saraos arajana sunat udah bahasa sunat teh sunat badan bahasa pada urutna bahasa Indonesia bahasa Sunda mah bida mah bahasa Sunda pek nya ngacujeunkeun heuh moal dihukum badan bahasa mah saya kan katinggalna gaduh kadarian lebih kegiatan sareng hibah sareng carpon di rukun gawe itu sareng badan bahasa balai bahasa kalau pas tebang pegerakan terus festival kelas bahasa ibu itu tuh sareng kota bahasa dunia gimana lomba nyanyi lagu PAUD kalau teman kanak-kanak sebarang baik juara kita gimana teh hadiahnya hadiahnya mah aku mohon ageng 20 aya 10 pi unggulnya aya 10 pi unggul tak nambihan deui lagu barudak teh henteu berasa liga gitu ayo kan lagu-lagu sanesnya terus naon mateakeun bahasa Sunda sasalna sakan naon sangkan biasa langkung saya langkung mulia teh dilaksanakeun ku urang sadayana itu Kang Asep itu nyontang dina situasi orang menuju nonton malam sastra di balai bahasa itu nya di badan bahasa ya jadi orang ulang tahun sederhana tapi dirarah ku Putu Wijaya ku Iman Soleh ku Rini Karim tapi jadi pegerakeun tetang akang bila orang-orang teh hitangan hiburan malam Senin nasib Junandar dedek amung ras darso dakala dan burung semuanya dari sini. Dilembur. Tah, ieu teh. Seueur mikanya kacarpon kibat aya patali sareng tepang tahun ka-7. Ieu teh kenging teh tik-tik teh. Aduh. Ada mah naon? Lagu Surabaya itu. Ngane malehan punan nya. Dan tahun carpon. Tadi kunaon aya kembang itu kan semua. Kita urang teh mau bisa lepas tina kembang jika lahir di kamahon. Jero. Jantan jika jero dah di monyet mewah. Kau dia tangkat aya monyet. Itu kembang. Kita aya jika urang di kandung. Ubrak di Parasan, Sepitan, di Tanah, bukan kurang mau teh. Kembang. Kebiasaan tuh, saya pemuda, tepang di alun-alun teh. Ibu-ibu jarak
putra duaan karulis teh wano-wanohan atuh seurakan katurana supi cenah tuh pada magrib ke arah rompok mangga ceproh lagi udah playboy teh kan playboy gitu besar kemang jeng tilu atau ke kemang teh kau naon cenah eta abdi mah cenah playboy itu bari nembak tadi tebak di alun-alun ibuna nyarak dua ieu kanggo lanjutna lamun ditolak ieu deui keur adina ditolak deui keur indungna mohon gitu kali itu gitu nya aiso dia payunan di waktu carali gitu kan aiso nu lanjut ke teh kacina urang tepakeun ka bapak nya bapak ya langsung ada orang tuh yo terus aja di siku asal bukan bisa nggak doa teh nggak doa saya kan betul nyangka bapaknya aja tukang kembang Palingan ngawal lagi. Ayo macam ayo dan gabungan Sarpon mah teh mana humor ya. Dikibah humor bagi deui anu nyiki lah tuh urang anu kamahinaan gitu. Jadi bayana ieu naon ngareurah 2 Juli teh mugia tadi pan cepat ke. Kibah apa jangan kunjung, Sarpon apa jangan kunjung. Kurang sekali deui ya. Jangan mau waktu ieu kan. Kita ka para wargi teh populerkeun lagu tepang tahun teh ulah happy birthday aya lagu Sundana kitu nya. Wilujeng tiba tepang tahun mugia apanjang apunjung wilujeng nya kumargi abdi mah admin egois kesorangan apanjang apunjung bade wilujeng tiba tepang tahun terakhir apanjang apunjung wilujeng talpon tepang tahun mugia apanjang apunjung wilujeng tepang tahun mugia apanjang apunjung wilujeng talpon tepang tahun mugia apanjang apunjung. Teh bari ngeureut kuenya itu pan lilin. Nuhun. Tah. Urung kan. Kunaon di urang sering ngaliran PLN. Dukata. Gawe bareng jeung pabrik lilin. Oh, jauh. Pabrik lilin tos numpuk di gudang teh.
Telepon ya KPLN 5 menit ya. Abdieun ya, jeung oh ngicep Pak. Iya we, di Pareuman telepon keluar. Oh, lilin. Aya bagian PLN teh. Di pabrik lilin gitu kan, pabrik PLN teh singkatan. Pabrik lilin negara. Ari pada mau PLN ulah saliwang. Ulah saliwang margi picirakaeun. Kumaha picirakaeunna teh? Apaan kieu ya? Aya pada mau PLN saliwang. Nya. Marios Bumi saliwang. Si ibu saliwang. Juga kandungan terus asih tapi saliwang. Jadi ieu dialog saliwang gitu kan. Saliwang unggul. Asaur pada mau PLN teh. Ibu teraturisasinya tamasnya nama rekening jajal maya tapi apa lu terus gue mau coba abdi teraturisasi cek pada PLN kepaksa cek kagungan bapak dirabut dirabut maksudnya meteran gitu kan itu mau mana macam-macam lah akhirnya deh si ibu teh lamun gagaruan pun lanjut dirabut abdi hoyong nganggo naon nganggo lilin mana ya lilin di kelenteng nu ageng Oh gitu. Nah gitu para wargi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sanak. Kembangna. Kuena benten.